kadenge adina ngomong aya bikang anu geulis pisan atuh Sugara anu keur ngaulang bingung teh curing hak. Tuluy maehna ge mencrong ka munding jelmaan bilebe. Sarua jeung Sugiri, Sugara oge langsung bae joro jai bogoh. Bener geuning Ki Adi. Waduh. Eta mah geulis pisan kitu. Moal aya we di nagara urang mah anu boga kegeulisan kos kitu mah. Malah putri ganda asih jeung putri ganda naraga eleh. Moal sabanding jeung kegeulisan eta we. Cek Sugara. Iya kakak. Tapi eta mah bagian uing. Da uing anu pangheulana nempo. Cek Sugiri. Teu bisa Ki Adi. Kakak sakoloteun. Lamun Ki Adi miheulaan sarua jeung ngarunghal eta teh. Ki Adi eta we bagian kakak heula. Cek Sugiri. Bari lamun dina wujud manusia mah rada muncereng eta munding teh. Sugiri malik teu ngeudah dipuncerengan kitu ku lanceukna teh. Lah aturan ti mana kakak? Kuno nu kitu teh kakak. Geus teu usum ayeuna mah. Ayeuna mah saha nu ti heula menangkeun eta we eta nu boga hak jadi salakina. Tembal Sugiri. Bari geus teu miros di kalancukna tuluy bae Sugiri lumpat ngudag bilebe. Anu masih keneh bilebe ge dina wujud munding teh. Nampok itu Sugara ge mung eleh tuluy bae maehna ge lumpat ilung udag. Tungtungna mah eta dua gulang-gulang siluman munding teh lat bae poho kana tugas ti Prabu Gandawisesa anu nitah newak Bahjeman tatea. Ari munding jelmaan bilebena masih terus leumpang. Maksudna rek balik ka imahna. Saja jalan bilebe ngarasa sedih lantaran unggal ka perokok jeung jalma langsung bae lalumpatan bari nyarebut munding. Kamanehna teh. Nah, jalma-jalma teh siga nu geus galelok kabeh nya. Aing sakieu geulisna disarbut munding bari jeung kalabur. Ieu teh da gara-gara nama si Sarmadi jeung si tua kampung Gejul. Mun kapanggih awas ya ku aing mah bener-bener wejak-wejak sia. Gerentas bilebe ngomong sorangan bari jeung leumpang. Keur kitu kuruwas di satu kangen bilebe kadenge sadaya nu kuruwas. Bilebe kaget ngaliuk. Ana breh teh si horeng aya dua munding anu kacida gedena keur lumpat siga nu rek ngagedel ka bilebe. Atuh bilebe reuwas. Aduh, eta munding saha? Siga nu rek ngagadel ka aing geuning. Cek bilebe bartus beureng bae lumpat bari cocorowokan tulung-tulungan. Ngan hanjakal bilebe teh masih keneh dina wujud munding. Jadi sora nu kaluar tina sungutna lain sora jalma anu minta tulung tapi sora munding anu ngasada tarik pisan. Munding jelmaan bilebe terus lumpat meniti di buranjat. Diudag munding jelmaan Sugara jeung Sugiri. Bilebe bener-bener soak. Bari lumpat maehna terus cocorowokan tulung-tulungan. Bras munding jelmaan bilebe lumpat ka tengah-tengah lembur. Ku Sugara jeung Sugiri masih terus diudag. Pasca beneran loba jalma anu keur leumpang rek ngalayad ka imah Cijariah. Atuh jalma-jalma teh reuwas. Langsung paburisat lalumpatan. Bari kabehana pating corowok aya munding edan. Kaayaan di lembur ngadadak jadi genjleung. Ari munding jelmaan bilebena terus lumpat muru ka hiji imah anu pangdeuketna. Pasca beneran nu boga imahna karek lol pisan ti jero. Atuh eta jalma teh reuwas lantaran katampo ku maehna. Bilebe teh munding gede anu keur lumpat rek nyuruwuk muru ka imahna. Tulung, aya munding edan, tulung. Cek eta jalma bari buru-buru nutupun panto imahna. Atuh jeger bae panto imah eta jalma teh ditabrak ku bilebe. Anu wujud munding teh borobot. Panto imah langsung ngaborobot bejad. Ngan untungna nu boga imahna mah geus kabur jalan ti panto dapur. Munding jelmaan bilebe terus asup ka jero imah. Tapi munding jelmaan Sugara jeung Sugiri oge geus milu asup. Bilebe beuki soak, sungutna calawak. Ari tuur karasana roncod. Di hareupeuna munding jelmaan Sugara jeung Sugiri nangtung ngabagug ti kenca ka tuhu. Halik si Arenit sia munding gelo, halik ditu halik. Cek bilebe. Lamun aya jalma di dinya mah tangtuna kadenge sora bilebe teh siga munding anu ngasada tarik. Tapi ari ku Sugara jeung Sugiri mah anu sarua wujud munding kadenge jelas sora bilebe teh sora awewe. Malah cenah halimpu pisan kadengena. Ngadenge diusir kitu pok bae Sugiri nembalan. Aduh Nyai geus, ulah sieun ku kakak. Kakak memang gelo, tapi kakak gelo ku Nyai. Lantaran bogoh pisan ka Nyai, jadi kakak teh kagegeloan. Cek Sugiri. Iya Nyai, hayu. Ayeuna mah cuang kawin jeung kakak. Cek Sugara ieu ngomong. Atuh bilebe beuki soak reuwas. Lantaran omongan Sugara jeung Sugiri teh kadenge jelas kumanehna. Nya tangtuna we
lantaran bilebe ge sarua dina wujud munding. Saking reuasna awak bilebe karasa leuleus turna beuki nyoroncod. Meureun lamun mahna dina wujud manusia mah katempo beungeutna ge pasti sepak. Tungtungna mah langgerak munding jelmaan bilebe teh ngalanggerak kapiuhan. Nampo munding bikang hareupeun teu sadar di bumi alam, Sugara jeung Sugiri oge kaget. Alah itu kakak. Itu si gelis jadi kapiuhan. Karunya kakak. Kudu kumaha nulunganna kakak. Cek Sugiri. Heuh gini ci Adi. Beuh cuang bawa indit bae ti dieu. Bisi kabul ka nyawan ku jalma. Tembal Sugara. Nya kakak. Tapi kumaha carana mau inditna? Urang teu mungkin bisa ngarubah wujud. Lantaran ayeuna dina kaen tengah poe. Cek Sugiri. Heuh nya. Kumaha carana tuh? Kakak bingung. Tapi hayuang pikiran kuruan. Cek Sugara. Tuluy eta dua munding kajajaden teh katempo siga nu pating harulang mikir. Duanana darapa bari sareng ngeluk. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang balik deui heula nyaritakeun tua kampung palebe jeung nu sijena anu keur laleumpang rek ka imah Cijariah teh. Tujuanna nyaeta rek ngurubkeun layon si Aa teh. Sajajalan palebe jeung tua kampung kadenge pating garendang bae duaan. Kuring macan gedaha teh palebe. Lamun can bisa ngabuktikeun saha anu sabenerna munjung di lembur urang teh. Nah bener Haji Rodi tah lain. Cek tua kampung kadenge ngomong tapi rada haharewasan ka palebe. Ye kuring ge sarua apa tua? Ari dina pikiran kuring mah keukeuh, kuring mah yakin pasti Haji Rodi. Tembal palebe. Sarua mahina ge kadenge harewasan. Sarua masih pikiran kuring ge kitu palebe. Tapi ari can aya bukti mah hese ngomong. Lantaran bener oge ngomongan mangsuhana tadi teh. Bisi fitnah. Cek tua kampung. Enya mana ge ke mun geus rengseng ngurupkeun layon si Aat. Urang kudu geuwat ngabuktikeun bener teu Haji Rodi munjung. Cek palebe. Keur kitu kadenge jalma-jalma pating corowok bari lalumpatan aya munding gelo cenah. Atuh palebe jeung nu sejenna ruas. Pas kabeneran aya saurang jalma anu lompat kapal badinya. Tulung, aya munding edan tulung. Cek eta jalma bari lompatan. Ku palebe jeung nu sejenna terus diparagat. Mang, di mana munding edana di mana? Tanya Mang Uman. Di ditu tuh Mang, di ditu deukeut imah Mang Nadi. Aya 3 mundingna Mang. Ih, budak-budak kitu kulisieun. Cek jalma anu tadi bari tunjuk. Palebe jeung sijena silih reret. Kumaha ieu batua? Lamun diantepkeun teu ditewak bisi nyilaka ke jalma sejen. Cek palebe. Samemeh tua kampung ngomong, Mang Uman nembalan ti heula. Ari cek kuring mah cuang tewak bae heula. Urang kudu leuwih utamakeun heula kasalamatan warga. Mang Uman mere usul. Tua kampung jeung sejena pating harulang mikir. Keur kitu aya saurang jalma deui lulumpatan bari haehoh tulung-tulungan. Tulung. Itu aya munding edan asup ka imah kuring. Tulung. Cek eta jalma bade beungeutna ka tempat bias. Napasna haehoh. Tua kampung jeung sejena ngaralieuk. Nu bener Mang Alman? Tanya tua kampung. Leres patua. Tulungan patua tulungan. Tembal eta jalma anu ngaran Mang Alman. Si horeng eta jalma teh anu imahna diasupan ku munding jelmaan bilebe teh. Katut Sugara jeung Sugiri. Walah, ieu geus bisa diantep. Kapaksa kudu ditewak heula munding teh. Mang Uman, tabuh heula kentrong di gaduh ronda. Bere tanggara ka jalma-jalma. Da teu mungkin urang lewak munding kajajaden ku sakieuan mah. Cek tua kampung. Mangga patua, kuring rek ka gaduh ronda heula tuh. Tembal Mang Uman. Tuluy Mang Uman teh indit ka gaduh ronda. Sedangkan tua kampung yang sejena baralik deui rek ngawaskeun munding. Cag urang tunda heula.
Ayeuna urang balik deui heula nyaritakeun kaayaan raga lembutna si Aat. Harita si Aat keur kulinang-kulining bingung rek neangan orok anu masih keneh umur sapoe atawa 2 poe sakumaha anu dititah ku dukun anu ngaran Mbah Anang teh. Tapi geus lumampah jauh oge si Aat can manggih keneh jalma anu boga orok umur sakitu. Reg di hiji tempat si Aat geureungan heula tuluy diuk bari ngahulang bingung. Be ieu ka mana deui aing neangan orok anu umur 2 poe sakumaha kayang si dukun kejul teh. Aduh bingung aing. Garantas raga lembutna si Aat. Si Aat terus ngahulang bari nepak tarang bingung. Teu lila kadenge deui main garantas dina hatena. Aduh aya bae. Ieu bener-bener jadi pikiran aing. Aing sabenerna mah geus hayang insap. Embung ngalakukeun deui pagawean anu patak pidosaeun. Nah abet panggih jeung dukun kejul atunya diturutkeun ka hayangna meureun aing tambah deui dosa. Lamun henteu diturutkeun aing moal dibere nyaho jalan balik. Waduh kudu kumaha ari geus kieu aing. Kitu salah nasib. Garantas si Aat deui. Si Aat rumahuh panjang keur kitu kapikiran deui lamun manehna teu geuwat mangge orok meureun dukun teh moal daekeun nuduhkeun jalan balik. Sedangkan jalma anu bisa nempo wujud manehna ngan Mbah Anang bae. Si Aat tuluy nangtung bari rada leuleus teu sumanget. Tuluy indit deui ti eta tempat. Hapunten Gusti, abdi kapaksa kedah ngalakokeun deui doraka. Lantaran abdi teu gaduh cara lain deui anu sanes. Lamun teu kitu abdi moal terang deui jalan mulang. Hapunten Gusti, garantas si Aat deui bari leumpang. Si Aat terus leumpang deui mapayan jalan satapak leok ka hiji kebon, tuluy beras ka hiji pilmuran. Keur kitu kadenge ku si Aat sada aya jalma anu keur parasea. Kadengena siga salaki jeung pamajikan. Si Aat rada leuwas tuluy ngadedengekeun omongan jalma anu keur pasea teh. Ya Asnawi, cik atuh ulah ngadul-ngadul teuing hirup teh. Eta jeuleu anak urang geus seureun deui kitu. Cik atuh mikir hirup teh Asnawi. Kadenge salah saurang awewe anu keur kahaok ngarekan salakina. Sabar atuh nih. Dewek lain eueuh hoja. Tapi da kumaha atuh hese pagawean zaman kiwari teh. Tembal salakina. Ngadenge anu parasea kitu teuing kumaha si Aat bet ngarasa penasaran. Malah dina hatena aya rasa karunya sagala. Karunya teuing sigana mah salaki jeung pamajikan anu keur parasea. Aduh aing asa inget kana diri sorangan. Baheula keur mimiti kawin aing jeung si Jariah, aing sering pasea kitu teh. Heuh, lantaran hirup aing ge sarua kakurangan. Cek garantas si Aat. Ya geus ari kitu mah Asmawi, kami nu dak indit nyaar duitna. Tah barudak urus ku maneh. Cek pamajikanna kadenge ngomong deui disusul ku suara orok anu gogoran ceurik. Kadenge aya orok itu si Aat beuki suringhak. Lah kadalah tah geuning sadaya orok gogoran. Sigana mah anyar keneh ngajurun tah orok teh. Kerentas si Aat. Si Aat tuluy leumpang deui nguru ka tempat datangna sora. Teu lila katempo di hareupeun hiji imah anu butut. Anu kaayana geus rayod aya awewe anu keur nangtung tutunjuk bari ngananis orok. Eta awewe teh kasiga anu nyarekan ka salakina. Adi salakina lah katempo keur diuk cameot dina golodog. Ya bawa budakna. Kajeun kami nu rek indit ikhtiar neangan duit mah. Cek eta awewe bari nyodor-nyodorkeun orok anu keur diaisna. Sadar Oni. Maneh ulah kitu. Tembal salakina. Nya lamun ngurus budak kuat indit usaha ka ditu. Tah budak 12 kitu rek dikumahakeun. Ulah padungeunana bae. Cek pamajikanna. Atuh dalin salah kang bae ari boga budak loba kitu mah. Kapan maneh ge saruba daek. Tembal salakina bari parana mah tetep katempo kalem. Kadang kitu si Aat kalah hayang seuri. Tapi oge ngarasa karunya. Ngarasakeun kana dirina sorangan. Aduh karunya teuing eta salaki pamajikan. Aing asa ngarasakeun kana diri aing sorangan. Kerentas si Aat. Raga lembut si Aat rada ngahulang. Tapi ari ceulina mah terus ngadedengekeun omongan salaki pamajikan anu keur parasaya. Tapi teu lila si Aat kabadanya seuri. Salaki pamajikan sangsara ya gara-gara regai teuing boga anak teh. Sigana lamun ku aing orokna dicokot terus dibikeun ka si dukun kejul. Aing moal doraka atuh. Kerentas si Aat. Puteukna tuluy mikir kumaha carana bisa nyokot eta orok. Kadenge si Aat ngagarentas deui. Heuh bener, aing moal doraka lamun eta orok dicokot ku aing teh. Malah aing sarua jeung nulungan jalma nu keur susah. Lamun ku aing orokna dicokot sarua jeung ngurangan beban hirupna. Bener kitu. Malah aing boga pahala 2 kali. Lantaran orok teh engkena bakal dibikeun ka jalma nu hayang boga anak. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun.
sim abdi pasian jalan kanggo ngalakokeun amal kahadean gerentes si ati dasar memang si at mah kurang kanyaho dina masalah agama rek maling orok teh cek pikirna sarua jeung dulungan batur anu keur kasusahan si at tuluy lempang ngadeukeutan ka jalma awewe anu keur ngais budak kot eta orok anu keur diais ku indungna teh dicokot ku raga lembut si at guar orok ngaguar tarik atuh indung bapana ruas lantaran katampo kumaranehna duaan mah eta orok teh siga nu hiber ngalayang terus ngajauhan da ada wujud si atna mah teu katampoeun. Kang itu budak urang Kang itu kumaha Kang cek indungna bari leungeunna tutunjuk tuluy bae lenggerak eta indung orok teh langsung kapiuhan meureun bakating ku ruas-ruasna ari bapana malah kasima lain budak orok tapi kalah olohok sanggeus orok rada katampo deui bapana karek cocorowokan menta tulung cek bapana orok raga lembut si aat barang adenge bapana orok teh ngagorowok tulung-tulungan ruas bertak bae mahna buru-buru lumpat bari ngais budak di jalan pasarandok jeung jalma-jalma anu keur lompatan rek muru ka sora anu tulung-tulungan tadi tapi lantaran katampung kabehan ge eta orok teh siga nu hiber sorangan jalma-jalma ge jadina malah sarawak boro-boro nulungan nyokot orok malah kalah papurisat kalabur bari pating corowok tulung-tulungan aya diriwa cenah sedengkeun raga lembut siat terus bae lompatan muru ka imah Bah Anang si dukun teh tulila siat geus anjog ka hareupeun imah dukun tuluy kalacat mahena naek kana golodog terus asup ka jero imah dukun napasna haehoh maka tinggu capek ya kuring geus hasil meunang orok Bah cek siat bari ngambrehkeun orok anu keur diaisna Bah dukun bungaheun yap kadiekeun ujang syukur geus hasil mah cek Bah dukun tapi ku si aat teu waka dibikeun ke heula Bah ieu orok ku kuring moal waka dibikeun heula kecuali lamun kuring geus dituduhkeun jalan balik ka lembur kuring cek si aat ye teu bisa kitu ujang orokna heula kadiekeun karek ku abah dituduhkeun jalan lain balik teu bisa kitu kuring moal mikeun kalau kumaha oge lantaran kuring apal abah mah licik cek si aat keukeuh mung mikeun orok Bah dukun ngahulang lamun ku aing dituduhkeun jalan balikna aing geus moal bisa ngamanfaatkeun deui manehna kumaha ieu carana nya gerentes Bah dukun nampo Bah dukun malah ngahulang si aat langsung bisa maca pikiranna pasti cek pikiranna si dukun teh moal nuduhkeun lantaran hayang ngamanfaatkeun deui manehna tuluy pok si aat teh ngomong terserah Bah kuring ngarti abah hayang ngamanfaatkeun ka kuring lamun kitu kuring geus kapalang kajeun teu dituduhkeun jalan balik oge ieu orok kalah kumaha ge moal lebihkeun abah paling gana dituduh tukang tipu duit nu loba tadi moal kapimilih ku abah malah abah bakal ngaringkuk ribui cek si aat bari nyengsieunan atuh ngadenge kitu mah Bah dukun ge ruas ulah jang ulah kitu jang ayeuna ku abah bakal dituduhkeun ka mana jalan balik ujang cek Bah dukun si aat anu geus pura-pura rada indit ngarandag heula sok ayeuna sebutkeun heula ka mana jalan balik ka lembur kuring cek si aat si dukun ngahulang tapi tuluy pok bae mahna ngomong tuh kabelah we tanjang tuturkeun bae kebon awi ulah pungkal pengkol engke ge berasna da ka lembur ujang cek Bah dukun kabener Bah ulah ngabobodo Bah awas lamun ngabobodo dicekek ke kuring mah cek si aat ngancam deui henteu jangan sumpah abah mah teu ngabobodo lamun abah bohong her abah dicekek teh abah pasrah moal ngalawan ayeuna kadiekeun orok ngajang cek Bah dukun ari geus kitu mah teu loba omong deui sor orok teh ku si aat dibikeun ka Bah dukun tuluy si aat indit leumpang ka jalan saperti anu dituduhkeun ku Bah dukun cek urang tunda heula. Ayeuna urang balik deui heula nyaritakeun kaayaan di Imah Cejariah. Harita jalma-jalma geus pada kumpul deui.
sariap-siap rek mawa layon si Aat ke astana. Malah layon si Aat oge geus katempo aya di jero pasaran di hareupeun imah si Jaliah. Kumaha ayeuna Pak Haji? Palebe jeung tua kampung geuning can datang keneh. Mang Uman anu nyusulana kalah ti lelep. Sedangkan waktu geus beuki sore ya. Keur masih kana rek hujan gede ongkoh. Cek Pak RT kadenge ngomong. Ya ari kuring mah nyerahkeun wae ka nu hadir ayeuna. Nah rek kumaha alusna? Tembal Haji Rodi. Adi saya nama coba langsung bae angkat ke astana Pak Haji, Pak RT. Tos lah teu kedah ngantosan di palebe atana pitua kampung. Hawa tos layon jeung atos sami teuing ieu teh. Cek salah saurang. Tah, kitu geuning Pak Haji. Cek nu sanes ge, kuring mah satuju. Geus ayeuna mah coba mangkat bae lah. Malah lamun ditunda-tunda bisa aya halangan deui Pak Haji. Cek Pak RT. Ya kitu hade atuh kuring mah satuju bae. Tembal Haji Rodi. Sumuhun Pak Haji, soklah pimpin bae ku Pak Haji. Teu kedah ngantosan palebe atana pipatua. Cek jalma nu sejena. Atuh ari geus kitu mah Haji Rodi tuluy nangtung hareupeun balarea. Di pidato mang sasadu papalakukeun atas nama kulawarga si Aat ka sakabeh anu hadir. Sanggeus anggeus pidato tuluy bring bae kabehana arindit nganterkeun layon si Aat ka astana. Katempo anu ngagotong pasaran leumpang panghareupna. Ngan waktu sasaep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi ka lain kawingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.